Jeung panas poe jeung hayang beranghakan ya. Warung heula lah. Biasa kedeng ya. Bae tadi kunci ge meureun. Kana rek cukot-cukot naon daunna naon di mana ge ah. Betul, ini bade maling. Iya mau sasaha. Alhamdulillah iya mah. Aya jangan resikokan pamajikan ya maling TV. Nah, lihat TV acan kieu, kulkas acan ieu, aing mau naon ieu. Ini Magicom butut gini tuh. Halus sih gitu ya Magicom. Iya, butut. Rangsak. Udah maling naon aing itu. Nih, aya gas. Tapi kira aku aing udah maling gasnya tak leper terendah tuh dah goblok si robot anjing. Wah aing pangi dicarekan nyot di imah tuh TV acan pan aing ka dieu teh maling di modalan itu jangan resiko pamajikan. Yang pangi ku aing dicarekan. Gagal anjing kok blog deh aing di prank si robot ya. TV acan mana jelema teh. Bat. Saha sih? Wat teh gugorowokan gandengkeun. Gede mana? Mana saha? Aing maling. Oh, ling. Naon sih ngeprank di mau TV acan? Emang naon gitu, ling? Oh, pan aing derek maling ka dia teh. Tapi pas asup ka imah TV acan sia sangsara. Lewat sangsara aing teh hayang ngopi jeung udud ge nganyukan ka warung. Tik atuh sia teh nganyuk-nganyuk TV teh atuh. Da aing teh boga parabaneun anak pamajikan dia bisa yang apal aing pikiran teh. Taruhana nyawa sih teh. Begitu ka dia teh pan maling aing teh. Hampura lain teu hayang ngayaan TV ngamodalan maneh lieu. Aing geus TV mana urang? Cuma alasan goblok sangsara teuing. Lain alasan caku kudu susumpahan mah aing geus di mana urang yang meuli TV-na duitna. Goblok meniripu. Yah, gua aing di modalan deh di dompetna gua aing dibikeun. Awas lamun icuk aing rek maling ka dieu eueuh TV. Rasakeun we. Tah kade yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun ling. Kebetulan engkeut boga duit teh. Buat edan maliknya. Lumayan nih yang beli cireng. Nyal sih hirup teh. Balik di warung kayak mahanan duit yang loket-loketan maling edan sudah. Bayar hutang alhamdulillah kamari anu mere ya. Di jang alingnya, jang maling. Mere duit ya, orang bayarkeun ngana hutang kabeh lah. Anu susah nyanyuk cireng. Ayeuna cigana saya TV enak. Jadi macamnya kene TV teh. Bro. Nih. Jadi boleh gitu. Ieu mah aing katipu. Bangsat. Benar si robot tega kaing dijoliman aing si robot. Mana si koplok teh ku aing dilaporkeun ka jelema teh.
Buat sia tega Tega naon mana Ling? pan teh janji kamari anjing dek meuli TV. Ya kumaha urang we duit urang naon urusanna jeung maneh? Goblok pan duit ti aing kamari jeung dompet-dompetna. Ku aing dilaporkeun sia ka RT. Ngajolimin aing, Bar. Nya juga ari wani mah. Laporkeun ku aing. Yuk laporkeun ka RT. Naon jelema teh? Boho jelema teh mah mari ngalaporkeun aing kan aing boga imah. Ieu aing jelema-jelema ayeuna mah. Kunci kitu di mana? Ya. Terus keur aya di imah ya. Ganti lagu baturan gawe teh dah. Yang rehat tuh lagi nih udah capek awak teh. Pas PNS wae, poe Minggu libur. Teh. Aing nek lapor ya, Teh. Kunaon deui sia, Dok? Aduh, Aing dijolimi ku si itu tuh, si robot. meni ka sarba masalah sama hirup teh. Tuh dah aing tegena ditipu ku si robot jeung duit jeung loket-loketna tuh. Nah, ada si robot mah jelema bager, pira ku nipu sia mereka. Wah, pokoknya masuk nyilu aja aing. Si eta mah warga teladan Cis 62. Sok aku sia nipu ka aing ngamari urang gebrusin ka polisi. Kira atuh Apa teh? Naon ini makin dulu. Aduh. Depan depan. Ayo pokoknya tuturkeun lah bisi kaburu ini aing. Heunam sok buru. Naon deui wae nih ka 1000 jadi RT mah euy. Nya. Hayangnya haulek mau RT teh can. Hanya ka dieu mah tah jeung RT na. Kamu RT nepi ka dieu saruana. Ieu berarti RT na. Ka dieu teh. Bot. Dia teh sopan ka warga. Wah, Bot. Assalamualaikum. Bot. Assalamualaikum. Yo aing datang jeung RT yo. Assalamualaikum. Oh, bener? Aya. Bot. Mana boleh malan aja. Kali teh di dieu mah. Tah, ieu teh. Jolim ka aing dah. Salah. Jangan kumaha teh masalahna ieu. Apa mau RT segala ieu. Ya, masalah-masalah tah si eta jolim ka aing nipu tah. Aduh, benar mana? Ane pura di buku kumaha ieu. Jangan kau kata maksudnya di foto kan di buku kumaha sih. Nya pokokna mah duit urang we jeung dompetna ku si eta teh bea. Aduh. Benar teh. Pot. Duit si ieu bea kumaha? Heeh, bea kurang dipake mayar hutang jeung meuli cireng. Iya. Kesangka di warga teladan aing buat jadi kaki ieu. Aduh, pernah teh warga teladan Bang Bageuna di dieu teh naon. Nah tadi depo duit ke si ieu. Nya kumaha deui atuh da butuh bayar urang teh. Nya setan aya nu boloho. Kira-kira aing jadi lieur da teh teh. Kasih ieu nu boloho kumaha maksudna pan duit si eta kumaha bea? Heeh. Jadi liur yang RT jadi kumaha ieu teh teu puguh teh urang teh apa kronologina ieu teh. Anjing ya teh. Ieu nu bolong mah. Kalau di besok saya kan. Eta kitu atuh Heeh atuh teh. RT paling gitu atuh. Irang barang nyuguhan cai atuh ka RT teh yo. Cai-cainya kan aing teh sangsara. Dibayarin. Ting sok kumaha ieu kronologisna sabenerna ieu kejadian nu sajentrena sajelasna ieu. Jadi kieu teh nya. Berarti kami teh ninggalkeun imah warung. Heeh tah. Kumaha tah? Pas urang balik ka imah kanya nu gogoloan. Tah jelema ieu gogoloan teh cenah teh aling teh. Ieu teh. Heeh. Ngandalin aling sih ieu mah. Sarua ge warga keneh ngan beda si mah tara di imah. Lain aling sok. Eta ngaranna saha? Sebutkeun. Brandon. Anjing. Aing ngaran Brandon kelakuan ngapangsat. Aduh. Dah habis pikir aing. Kieu teh kronologi teh nya. Nanti kami teh ninggalkeun imah ka warung. Tah terus Pas balik ti warung rek asup ka imah. Nyampak si ieu di imah. kerulin. Neneangan pipi. Pamere dek lu aja TV meureun. Terus apa di mau urang mah pipi? Terus kumaha ieu teh? Majalkeun cenah aing teh di imah ka dieu teh di modalan. Aing teh boga parabanen anak pamajikan cik atuh ngarti setik mah ngayaan-ngayaan pipi jeung mangsateun aing nya. Aling mata kan dibere ngaranna ge. Oh, jadi si teh kau bangsa tadi nama Maling. heeh. Astagfirullah. Aduh. Iya nu boloho mah tuh.
mere duit yang beli TV majalkan dengan tah kurang diberi duit cenah loket-loket nah beli tinggal TV cenah itu kurang kaget TV kudu geus aya jeung mangsakeun yang paling ngan si ieu keneh usunan mah heeh kan lebah daripada pakai beli TV pakai bayar hutang jeung jajan cileun kamu berarti sih iya bener bangsat baloho berarti ieu nya belegu berarti maneh nu salah yang mereka kalau ke bangsa tadi nanti eta geus bener kan maneh belegu buat dimodalan sih itu apanya benar sih itu dimodalan mah Terus ayeuna nu bolong saha tuh? maneh berarti nu salah nu baloho mah ngomong-ngomongan sih itu kan palingan maneh keneh wae otak naon geus ya cai beuleikeun kumaha sarahan duitna ya eta wayahna maneh nu salah ieu mah di mana ya maling ngalaporkeun sebenarnya si obot ngalaporkeun ka RT boga imah ngalaporkeun mana salah maling sian salah masih yang ngilu ka itu ka desa kela saumur-umur kakara ayeuna urang mah aya bangsat ngalaporkeun boga imah ka RT jadi bingung RT na geus sok ini ngilu kana mah ka itu ka desa sieu barang ku masalah KUHP nya heeh sok ngilu hebat baru ampun gitu bawa ampun ayo bawa